Assalamualaikum soleh-soleha. Cepang deui jeung Bunda Sasna di pangajaran Basa Sunda kelas genep. Ayeuna urang bade diajar materi kajadian. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kejadian. Kajadian atawa peristiwa anu kaalaman ku urang aya nu ngabungaheun, tapi aya oge nu pikasediheun. Kejadian anu dianggap penting tiasa pikeun sajarah. Nah, kejadian atau peristiwa itu adalah pengalaman yang kita alami yang bisa membuat kita senang atau juga sedih. Kejadian yang dianggap penting itu bisa menjadi sejarah. Contoh gambar berikut. Juara lomba. Dani menang juara hiji lomba ngawarnaan tingkat sekolah dasar kabupaten. Dani memenangkan juara 1 lomba mewarnai tingkat sekolah dasar sekabupaten. Contoh kedua, poe minggu kamari abdi sakaluarga tamasya ka Lembang Bandung. Hari Minggu kemarin saya sekeluarga tamasya ke Lembang Bandung. Atau gempa. Bulan kamari aya gempa ngaguncang wewengkon Banten. Seueur wangunan jeung jalanan ruksak parna. Bulan kemarin ada gempa yang mengguncang daerah Banten. Banyak bangunan dan jalanan rusak parah. Atau kusabab angin gancang seueur tatangkalan nu runtuh. Salah sahijina tumiba kana mobil anu nuju ngaliwat. Karena angin kencang, banyak pepohonan yang runtuh. Salah satunya menimpa mobil yang sedang melintas. Nah, sekarang kita mau mengamati sejarah tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Mimiti Portugis maksakeun monopolina di wewengkon Selat Malaka, tuluy Banten dijadikeun bandar dagang internasional nu rame. Hal ieu mangrupakeun saingan berat keur Walanda nu kakara bae ngawungan Batavia salaku dayeuh VOC. Walanda ngayakeun blokade ka Bandar Banten, nepi antukna perdagangan jadi ampir lumpuh. Dina kaayaan kitu teh Sultan Ageng Tirtayasa dijenengkeun janten Sultan Banten, nyaeta dina taun 1650 hiji. Sejak Portugis memaksakan monopolinya di wilayah Selat Malaka, maka Banten menjadi bandar perdagangan internasional yang ramai. Hal ini merupakan saingan berat bagi Belanda yang baru saja membangun Batavia selaku ibu kota, VOC. Belanda mengadakan blokade terhadap bandar Banten, sehingga perdagangannya menjadi hampir lumpuh. Dalam keadaan demikian, Sultan Ageng Tirtayasa diangkat menjadi Sultan Banten, yaitu pada tahun 1651. Abdul Fattah anu leuwih dikenal Sultan Ageng dibabarkeun dina taun 1630 hiji. Anjeunna mangrupakeun Sultan Banten kagenep. Ti harita Banten terus bajuang ngalawan gigih keur nanjarkeun deui kalungguhanna jeung perlawanan ka Walanda. Abdul Fattah yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa dilahirkan pada tahun 1631. Ia adalah Sultan Banten ke-6. Sejak itu Banten terus berjuang dengan gigih untuk memulihkan kedudukannya, perlawanan terhadap Belanda. Dina tahun 1655, 2 kapal Walanda dirusak ku urang-urang Banten. Pon kitu deui kebon-kebon tiwu manehna nepikeun kapaksa Walanda nutup kantor dagangna di Banten. Kalawan kakuatan nu tohaga Walanda ngepung dayeuh Banten. Antukna dina taun 1658. Sultan Ageng Tirtayasa ngayakeun babadamian jeung kompeni keur muka kepungan. Pada tahun 1655, 2 kapal Belanda dirusak oleh orang-orang Banten. Demikian pula kebun-kebun tebu mereka sampai akhirnya terpaksa Belanda menutup kantor dagangnya di Banten. Dengan kekuatan yang besar, Belanda mengepung kota Banten. Akhirnya pada tahun 1659, Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan perjanjian dengan kompeni untuk membuka kepungan. Tahun-tahun saterusna Banten tiasa ningkatkeun ekonomi ku ayana loji-loji Perancis di bandarna.
Banten jadi saingan berat company. Ngan kemajuan Banten mulai ningkat, teh kahalang ku ayana beda paham kulawarga antara Sultan Ageng Tirtayasa jeung putrana Sultan Haji. Kaayan kieu dimangpaatkeun ku Walanda ku jalan ngarojong Sultan Haji keur merangan ramakna Sultan Ageng. Tahun-tahun berikutnya Banten dapat meningkatkan ekonomi dengan adanya loji-loji Prancis di bandarnya. Sekarang Banten kembali jadi saingan berat company. Namun kemajuan Banten yang mulai pesat terhalang dengan adanya perpecahan keluarga antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Belanda dengan jalan mendorong Sultan Haji untuk memerangi ayahnya Sultan Ageng. Dina tahun 1680, der perang antara Sultan Ageng Tirtayasa di hiji pihak ngalawan Walanda jeung Sultan Haji di pihak sejen. Dina 28 Februari 1682, pasukan Sultan Ageng ngagempur istana Surosowan. Sultan Haji kapaksa kabur, sanajan menang bantuan nu tohaga ti Walanda. Tuluy Walanda ngadatangkeun bantuan ti Batavia. Peperangan rongkah timbul deui. Kusabab teu seimbang antara pasukan Banten jeung Walanda. Akhirna Sultan Ageng kacerek kalayan dina tahun 1683. Anjeunna pupus di penjara layonna dikureupkeun di pamakaman Kasultanan Banten padeukeut ti Masjid Agung. Pada tahun 1680 terjadilah perang antara Sultan Ageng Tirtayasa di satu pihak melawan Belanda dan Sultan Haji di pihak lain. Pada tanggal 28 Februari 1682, pasukan Sultan Ageng menyerang istana Surosowan. Sultan Haji terpaksa melarikan diri walaupun mendapat bantuan yang kuat dari Belanda. Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Batavia. Peperangan sengit terjadi lagi. Karena kekuatan persenjataan tidak seimbang, maka pasukan Banten menjadi lemah. Sultan Ageng terdesak dan akhirnya tertangkap pada tahun 1683. Beliau wafat di penjara. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Kesultanan Banten dekat dengan Masjid Agung. Nah, soleh-soleha, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.